Ah, ari kasih awal aing mah naik dulu kuntah euy. Wah. Mana euy teu kasau. Haras bae aing ka di sorangan. Mending sare heula sorangan. No, no. Anjing goblok ya Allah ngarep wae. Lain keur naon euy? Ah ke sare we. Ah ke mana wae ah. Sare kasau. Lain tadi orang beres nempok kebon tadi teh. Goblok ku pelakan berak ku beurit. Dasar si Amarusun wae. Hampura ieu naon ieu? Kita anjing. Di mana di ditu? Anu di kesolokan teh anu bala. Heeh. Goblok pintar lah di bawaan euy, peduli ke lingkungan. Heeh. Gagah lah. Jasela we aing mah ngeurup. Aduh, aing ini di dia ladan panas sih. Itu benak mana euy? Mana? Tangka. Pinis. Aduh. Sorangan ke dia? Sorangan. Ludeng geuningan. Dasar aing teu keur saing ngararuaskeun dasar. Ngimpi teh? Teu, Diganti ngimpi si Andin. ngimpi Ngimpi naon? Andin. Bionto cenah. Dek, kumaha teh? Ngimpi teh. Ngimpi. Jadi ngimpi naon sok curhatkeun teh. Ngimpi si Andin, ngimpi si Elsa, ibu si Nino. Wah, mau batu teuing euy. Impian teh. Mau jadi pemimpin, namun jadi pemimpi we. Ya. Jadi di sana mimpin teh ku ngawujudkeun impian-impian nu bieu. Lamun bogo kasih asa, udah si asa, ulah hayang ka dieu, hayang ka ditu. Jadi tepuguh mau jadi-jadinya. Jadi mau kawujud impian teh. Jadi mau jadi pemimpin-pemimpin. Dan kitunya urang teh salut ka Dani teh. Kudaek kana gitu teh. Ayeuna ieu bawaan runtahnya dibanding di lingkungan ge lain harapan lingkungan sorangan itu nya disolokan udah gigireun balong eta lain kudaek kana kita dicokotan di karungan ieu geus jadi ciri ning kemanusiaan teh dipake gitu karena kebersihan sebagian dari iman. Sip lah mantap anjing. Aduh, hadang kieu urang teruskeun urang ulin ka imah urang yuk. NML. Hah? NML. Urang ngaduruk lah eta pan. Ayo tuh. Terus ngaduruk eta main ML. Gadan aku nan. Nah, kalau nggak di dia sudah di kamar. Dan, wah, dah anak.